Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui sareng simkuring ujang combro. Dinu danget ieu simkuring bade nyaritakeun dongeng anu judulna carita ngeunaan kaulinan oray-orayan anu paulinan barudak leutik zaman kiwari mah. Mangga dipihatur kapamiarsa nya ditonton, mugi tiasa ngahibur. Dongeng bahasa Sunda carita ngeunaan kaulinan oray-orayan. Kaulinan oray-orayan mangrupa salah sahiji tina sababaraha kaulinan barudak anu kawentar saperti ucing-ucingan, galah asin, jeung seueur deui. Kiwari barudak geus jarang ngulinkeun kaulinan tradisional ieu. Leuwih keneh resep main HP sorangan-sorangan. Kumo zaman ayeuna mah loba pisan kaulinan dinu HP teh. Padahal loba kolot anu geus nyaho kana dampak negatif lamun lila teuing kana main HP. Kaulinan tradisional ieu oge henteu eleh ramena jeung anu pangpentingna aman oge bisa ngajaga sosial budak eta sorangan. Kaulinan oray-orayan geus papada nyaho di tataran Sunda. Ieu salah sahiji kaulinan anu biasana dipaenkeun ku saha wae. Boh eta ku budak lalaki, boh ku budak awewe. Biasana mah mun leuwih panjang sok beuki rame. Samemeh ulin oray-orayan barudak sok silih cekel heula kana tak-takna masing-masing. Nu tukang nyekel tak-tak nu hareupeunana jeung saterusna tuluy maju ka kenca jeung ka katuhu. Katemponna mah ngaleor siga oray. Bari ngawih tuluy luar leor mapayan jalan ngurilingan budak nuker jaga jadi guha. Ieu barisan ulah pegat. Lamun pegat barisanana manehna anu bisa jadi hulu dina orayna. Jeung deui dina ieu kaulinan biasana ngandelkeun kakompakan jeung kalincahan. Ieu dihandap kakawihan anu dikawihkeun nalika ulin oray-orayan. Amanat anu ditepikeun dina rumpaka kakawihan oray-orayan saumpama ditilik tina rumpakana. Kaulinan oray-orayan mere amanat ka barudak ngarah teu ulin di mana wae. Seperti anu geus disebutkeun dina rumpaka. Nyaeta sawah, ulah ulin di sawah. Anu mana parena keur sedeng bekah semungoneng. Lantaran karunya kapatani bisi tatanena gagal. Alatan parena raruksak tuluy kebon. Kecap kebon dina rumpaka nyaeta ulah ulin di kebon bisi aya nu ngebon. Ngangon keur ingon-ingona bakal nganggu ingon-ingona.
Nu terakhir ulah ulin di leuwih bisi teulem lamun teu jeung sepuhna lantaran bisi picilakaeun.